Ieu cenah bapak ibu bade nyumunkeun pantosan naon? Ieu cenah bade muludan. Ieu cenah muludan teh naon? Muludan teh memperingati dilahirkeunana junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kira-kirana bade masihan sabaraha cenah cenah abdi mah nek masihan 5.000. Oh, nya mana? Sok ditulis. Ibu cinta ibu wajar tuh. Nah, kita di situ teh bakal di situ teh bakal dipanggil. Mun di dia tayang amina sa Ica atau Mimin. Mimin. Contohnya cek Rasulullah teh. Mana cinta teh kaula? Cinta. Pernah teh ngarayakeun muludan? Pernah. Terus masihan sabaraha? 5.000. Oh, lah itu. Tawaka dia tawaka. Ieu mah khusus keur jalma anu leuwih kacintaanana, anu leuwih luhur. Contohna baheula mah para sahabat. Nalika anjeunna berjuang di jalan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika perang, nalika rek diinstruksikeun perang ku Kanjeng Rasulullah, para sahabat disuhunkeun pertama ka Sayyidina Abu Bakar, nu kadua ka Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopatna ka Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Sabaraha? Abi mah cenah ieu duit pokokna nya. Duit teh kabeh dirauh, dibawa, dikandung ka saha? Ka Kanjeng Rasulullah dipasihkeun. Begitu dipasihkeun, wahai Abu Bakar, anjeun nyesakeun teu keur di rumah. Teh ya Rasul. Terus eta pamajikan maneh dahar naon? Keun we emak Allah. Boga naon anjeun tatakenan? Kaula mah boga dua, naon? Allah jeung Rasul. Nah. Jadi kumaha tah hebatna para sahabat harita. Hebatna para sahabat harita berjuang fisabilillah, bener-bener cinta ka Rasul, teu aya mang-mang deui, teu goyang deui akidah. Maka didinya urang kedah ngabandi disesakeun kewe Allah jeung Rasulna. Nalika anjeunna keur waktu di Mekah, sahabat Abu Bakar teh beunghar sahabat Abu Bakar. Tapi nalika anjeunna hijrah ka Madinah ditinggalkeun kabeh. Harta banda mun urang mah kira-kira lah aya cenah mah hese ngaladuit teh. Ka itu ka dia komo aya nausum